Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Mimiti, urang kenalkeun, urang kelompok 4 di SMA Negeri Hiji Pangkalan. Di dieu urang rek kenalkeun tempat sareng tangan wisata terpopuler di Kabupaten Karawang, Kecamatan Tegalwaru, Desa Mekarbuana. Anu kahiji tepangkeun wastapun Dila Fitriyanti, wastapun Dila Fitriyanti, wastapun Rani Ahmad Putri, wastapun Dewi Fitri, Wastapun Muhammad Dewi, wastapun Roni Saturi, wastapun Ada Putri. kunaon kelompok urang milih wisata ieu kusabab wisata ieu menarik, unik, jeung pemandangan alamna indah. Hayu langsung we. Enana alam nu dipika cita kadere sadayana di kota Karawang. Laut gunung setu kacida endahna kuring bagja di Karawang. Langkung sae kanggo nyaangkeun emutan ngaraosan ti curug herang caina. Hejo alam sareng sae rupana kuring bagja di Karawang. Tempat wisata ieu di Waterboom Desa Turis nyaeta aya di antarana tempat-tempat anu disadiakeun nyaeta waterpark, musola, pasar oleh-oleh, restoran, sareng reservasi. Dia ge disadiakeun katempatan, resort, aula, kapi ikan, jeung kopi, camp zone, skybike, taman kelinci, taman satwa, perahu bebek, trampolin, pemancingan, jeung sajabana. Di Waterboom ieu oge disadiakeun tempat terapi ikan nu harga tiketna nyaeta 15.000 per jalmina. Sareng manfaat terapi ikan ieu oge diantawisna nyaeta tiasa ngaleungitkeun sel kulit mati, ngaleungitkeun stres sareng merangsang aliran darah. Di Waterboom ieu ge disadiakeun air terjun buatan anu endah. Aya hiji tempat anu seueur diminat ku jalmi nyaeta tempat ngojay. Harga tiket lebet ke tempat ngojay nyaeta 25.000 per jalmina. Sakitu bae vlog cimkuring sareng rerencangan di Waterboom. Ampunten bilih aya kasalahan. Hatur nuhun.